Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia orang sadayana bade macakeun cekot mimpi sidara. Kenalkeun nami abdi ya. Nami abdi Hana, Ratu abdi Anjela, Nami abdi Mira, Nami abdi Ariasita, Nami abdi Salsabila. Isuk-isuk datang mojang anu biasa disebut ngaranna dara. Dara nyaeta mojang anu hirup kalawan sajuta impian di imah tembok luhur. Dara teh budak awewe anu digedekeun dina keluarga anu beunghar, malah bisa disebutkeun beunghar pisan. Tapi hanjakal, Dara teu bisa nahan awak sorangan tanpa make kursi roda. Jadi manehna ngarasa teu dipalire sanajan keun di karaton mewah. Kadua kolotna Dara sok teu malire sabab ngarasa teu aya nu dihareup di eta mojang dina kursi roda. Sedangkeun dina meureun era boga di adina jeung kaayaan kaos Dara. Saban poe darangan ukur nyiapkeun waktos di kamarna sareng aya kalana ngarahkeun kursi rodana ka kebon. Budak awewe umur 17 tahun, bunga pisan ngagambar di kebon, pikeun ngalengitkeun pikiran gorengna anu kaduhung ku kaayaannana. Hiji isuk Dara lungsur tina kursi roda, tapi di imahna teu aya nu nyamperkeun. Kuciwa ku hal ieu ngajadikeun Dara boga kakuatan pikeun pindahkeun kursi rodanya ka kompleks taman, maksudna pikeun tenang. Tadi ngaleos di kebon, Dara ngadadak digetutan ku budak anu saumuran jeung kaayaan sarua. Budak awewe eta ngaranna Dara mimiti nyarios, mimitina nyaeta Hana. Duana gampang akur, meureun sabab duanana paham kana kaayaan masing-masing. Ujug-ujug Hana ngomong, Dara muot yen teu aya jalma di dunia ieu anu dilahirkeun sia-sia. Meureun urang teu bisa nangtung lempang kawas manusia sejen, tapi urang tetep boga hak pikeun karasa bagja. Coba katarima diri sorangan Dara. Tuluy akhirna mojang pamit ka Dara. Di saat panggil di taman Johana, Dara mimiti pikiran kecap-kecap nu diucapkeun ku eta mangga. Dara mikir, kumaha anjeunna tiasa ngampi dirina sapinungan nalika jalma-jalma di kapulunganna nu ngadukung anjeunna. Dara nyoba-nyoba ngalenyepan omongan Hana lalaunan. Ajan sok ceurik inget yen manehna teh ngan saukur ngajang anu teu dipalire. Hal anu dipikiran Dara nyaeta kumaha anjeunna tiasa ngawujudkeun impianna kalayan kaayaan ieu. Cita-cita Dara hayang janten pelukis anu karya-karyana tiasa dipindangkeun dina pemeran ageun. Anu mimiti dilakukeun ku Dara nyaeta rajin ngeunaan lukisan. Dara oge sok sibuk ieu jadi teu mikirkeun dirina sorangan sok teu dipalire dan ngarti kana omongan lalaunan. Impian Dara mimiti kawujud nalika cicingkeun sering rasakeun lukisan lukisanana dina media sosial. Kahiji poe aya datang ka imah Dara nepungan oleh haboga pajak duluan pemeran lukisan. Kolot-kolot Dara reueusan ngadenge omongan eta lalaki. Lantaran teu nyangka yen Dara eta mojang kursi roda bisa menghasilkan lukisan anu indah. Dara ukur ilmu kana respon kolotna sarta milih narina tawaran pemeran. Rupa-rupa lukisan indah dipintarkeun dina pameran anu temana The Dream of the Dara. Kolot-kolotna Dara ngahadiran pameran eta cenah ku prestasi putrina anu geus lila teu dipalire. Sementara eta Dara fisikna lega pikeun narima kaayaan fisikna sarta ngamanfaatkeun naon nu diterimana. Sakitu wae ti urang bisi aya salah kata dimohon dipahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.